Geus aya sabulana anu jadi kabogoh kuring robah sikepna. Manehna siga anu geus kurang resepeun ka kuring. Kadang lamun parang diapelan sigana teh geus embung nying hareupan. Puguh oge keur kuring mah jadi pikiran hal sarupa kitu teh. Rumasa kuring bogoh pisan ka manehna. Sigana lamun nepi ka manehna ngajak pegat atawa mutuskeun hubungan, kuring pasti bakal nyeri hate kacida. Pilihan kuring geus ngan ukur ka saurang. Biasana kuring apel ka imahna teh sok malam minggu. Ngan harita mah basa malam Jumaah ngadak-ngadak kuring hayang panggih. Kuring hayang nepungan ka bogoh. Ku hal kitu kuring geus teu loba dipikir. Peuting malam Jumaah kuring datang ka imah ka bogoh. Ngahaja kuring teu mere kabar heula yen malam eta kuring rek ka imahna. Nya sadatangna kuring ka imahna, kabogoh kuring teh semu anu reuwas ku ayana kuring datang ka imahna poe eta. Malah kuring teu diajak asup-asup acan ka imah. Kuring ukur ngobrol di teras imah. Bade naon ka dieu ayeuna? Pan biasana oge pami ka bumi teh malam minggu. Puguh oge aa teh emut bae ka Eneng. Tos teu tiasa dipangpalerkeun ieu teh. Isin atuh ku tatanggi, ieu teh malam Jumaah. Tos atuh uwi deui weh. Moal alami da mung sakedap Neng. Sono teh bet meuni hese dipangpalerkeunana ieu teh. Sumuhun abdi oge ngartos mung ayeuna mah wayahna we abi mah moal tiasa ngangkeun. Kabogoh kuring satengah ngusir nitah supaya kuring gewat balik ti imahna. Tapi barang kuring keur ngobrol jeung nu jadi kabogoh, ujug-ujug aya motor anu datang ka pelebah kuring duaan. Aya saurang lalaki anu katinggali dangdanana rapih turun tina motor. Eta saurang lalaki teh nyamperkeun ka kuring duaan. Sadatangna eta saurang lalaki katingali pisan sikap kabogoh teh siga anu gugup. Manehna katempo siga anu rampang reumpeng. Sigana eta lalaki anu anyar pinanggih datang teh geus loma pisan jeung kabogoh kuring. Da eta wae barang datang oge pasemona meuni marahmai. Nembrakeun ka bunga panggih jeung kabogoh kuring. Ningali kaayaan kitu kuring jadi rada curiga. Boa-boa eta lalaki teh aya naon-naonna jeung kabogoh kuring.
kuring jadi leuwih curiga ka saurang lalaki anu anyar datang. Komo deui kuring ngadenge pisan yen manehna datang ka dinya rek nyamper ngajak indit ka kabogoh kuring. Sigana wae supaya kuring teu pasea jeung lalaki anu anyar datang teh. Kabogoh kuring nitah asup ka imah ka lalaki anu anyar datang teh. Sanggeus manehna asup ka jero imah, kabogoh kuring ngajelaskeun yen nya geuning manehna teh geus boga deui kabogoh anyar. Peuting eta kuring ngarasa lir kabentar gelap. Sabab anu jadi kabogoh teh mutuskeun hubungan kuring. Tumibana ka kuring mah asa penggas hareupan. Sabab rumasa kuring bogoh pisan ka manehna. Tos we ti kawit ayeuna atong ka dia deui. Nya upami jodoh panginten urang teh tiasa nyambung deui. Atuh upami sanes jodona mah asing kenging nu langkung ti abdi. Neng, aa teh bogoh pisan ka neng teh. Nah neng meni tega kitu ka aa. Ngartos abdi oge upami jodoh mah najan kapegatan ku rupi-rupi gogoda oge pasti bakal pernak deui. Antugna kuring indit ninggalkeun imah kabogoh bari mawa hate anu kacida nyerina. Harepan betrentas saacan tepung di bale nyungcung. Kuring lempang bari awak mah karasa leuleus. Kuring ceurik batin ku ayana kajadian sarupa kitu mah. Kuring lempang ti pamoyanan rek muru balik ka Citepus. Lempang jadi asa tepuguh jug-jugan. Lempang ge jadi saparan-paran. Kuring lempang jadi ngaliwat ka sirna raga. Kuring ngeureunkeun lempang sarta terus diuk di handapeun tangkal kai. Kuring diuk bari ngalamun mikiran kajadian anu tumibah ka kuring. Paingan atuh kabogoh teh beterobah sikepna. Da geuning nya geus teu bogoheun deui sarta geus boga kabogoh anyar anu sagalana leuwih ti kuring. Keur kuring anteng aya dina alam lamunan. Ujug-ujug aya sora anu nanya. Kadengen aku kuring mah siga sora awewe. Kuring rada ngarenjag reuwas. Bari terus kuring ngareret ka palebah datangna eta sora. Katingali sagigireun kuring aya saurang awewe anu keur nangtung bari neuteub ka kuring. Nuju naon nyalira wae atuh siga nu ngalamun. Sumuhun teh rencang nyeta ieu teh. Tong ngalamun wae di dieu atuh. Mending ka bumi abdi geura yuk. Istirahatna di bumi abdi geura. Saha neng teh? Sareng nah di mana kitu bumina? Nami abdi mah Lestari tuh bumi abdi caket di dieu oge. Eta awewe anu ngaku ngaran Lestari nunjuk ke salah sahiji imah anu aya di satu kangen kuring.
aya eta oge rasa heran mah. Sabab basa kuring anjog ka palebah dinya teu ningali aya imah. Maklum kuring keur nyeri hate ku awewe. Antugna kuring teu loba pikiran kanu lain-lain. Komo deui eta awewe anu ngajak ka imahna teh meuni sakitu geulisna. Jauh mun dibandingkeun ka geulisana jeung mantan kabogoh mah. Nyeri hate ku awewe geuning langsung aya ubarna awewe anu hayang dibaturan. Kuring teu loba pikir panjang deui, langsung nuturkeun kanu pangajakna. Leungit rasa nyeri hate, datang rasa kaatoh. Komo deui basa lempang ngajugjug ka imahna, eta awewe leungeunna nyekel kana leungeun kuring. Di jalanan kitu mah kuring jadi wani. Malah kuring make jeung wani nyangkeh cangkengna eta awewe. Teu sawatara lila kuring tepi ka imahna Lestari. Imahna sanajan leutik tapi resi. Sigana wae kaurus ku anu bogana. Sanggeus aya di imahna Lestari, kuring ngarasa asa sabatae. Komo deui di imahna taya sasaha deui salian ti manehna. Pipikiran anu tadi baluweng ngadadak jadi ngemplong. Nya oge anyar panggih jeung Lestari, tapi kuring jeung manehna siga anu geus wawuh lila. Keur kuring ocon heureuy jeung manehna, dak dumadak awak karasa tiris jeung naha baju kuring jadi baraseuh. Sing horeng baju baseuh teh kabaseuhan ku cai hujan. Tapi apanan kuring teh keur aya di jero imah. Tapi naha awak kuring bisa kabaseuhan ku cai hujan. Sing horeng sabot kuring ocon jeung Lestari teh dak dumadak aya hujan. Sanggeus awak kuring baraseuh kabaseuhan cai hujan, kaayaan di eta imah Lestari oge jadi robah. Anu tadina caraang jadi poek. Kuring teh geuning lain aya di jero imah. Kuring karek sadar geuning kuring teh aya di luhureun kuburan, bari jeung nanangkeup batu kuburan. Langsung kuring ngorejat nangtung bari lurat reret ka sabudeureun eta tempat. Nah, kamana ari imah jeung nah kamana ari Lestari? Keur kitu ujug-ujug aya sora anu nyarita satu kangen kuring. Milarian abdi Lestari ieu teh. Nah geuning naha beb jadi kieu. Sumuhun abdi Lestari
ka dieu atuh nyaketan deui ka abdi. Abdi katirisan ahai. Kuring mali ka tukang katingali Lestari aya nangtung satu kangen kuring. Dua leungeunna ngagupayan ka kuring. Aya anu robah tina beungeut Lestari. Ayeuna mah katembona beungeutna sepa. Katinggalina pias. Sanajan kagelisan mah teu robah. Tapi keur kuring mah jadi nimbulkeun rasa kasieun. Gening Lestari teh lain jelema. Nempok kitu mah kuring jadi unur-unuran hayang ingkah di eta tempat. Hak dumadak di eta tempat jadi loba sora anu aneh nu kadenge kana ceulik kuring. Katinggali bibir Lestari ngabelengeh ngajak seuri ka kuring. Manehna terus kadenge seuri. Meni nyeleukeuteuh seuri siga anu ngeunah. Bulu punuk cing puringkak. Sakeung nyang karuk. Awak kuring ngeleper awahingku rasa kasieun. Dak dumadak dua suku teu bisa dilengkahkeun. Kuring teu bisa kebat ingkah di eta tempat. Kuring siga anu katenung ku Lestari. Panon Lestari neuteup ka kuring. Kuring jadi teu sadar kana kaayaan. Cek pangrasa mah kuring langsung dibawa ke salah seji tempat anu matak pika betaheun ku Lestari. Lelembutan kuring dibawa ku Lestari. Kejadian anu sarupa kitu teh geuning lain di alam nyata, tapi di alam gaib. Nya arwah kuring dibawa ku Lestari maturan manehna. Kejadian di kieu mah kuring teh geuning keur kapiuhan teu inget di bumi alam. Kuring sadar deui sanggeus aya kana dua poena. Kuring pada ngariung-riung di imah. Nya aya salah saurang kolot anu ngubaran kuring. Sing horeng cenah kuring aya nu manggihan keur ngagoler di luhur kuburan. Nya ku anu manggihan kuring dibawa ka imah kuring. Nyaku anu manggihan kuring tuluy dibawa balik ka imah. Nu alamatna kapanggih tina KTP. Salila dua poe kuring teu sadar. Rarasaan mah puguh kuring teh keur ngadon suka-suka jeung Lestari. Ngan teu puguh-puguh ujug aya saurang kolot anu nyusulan kuring.
Terus eta kolot teh ngajak balik ke imah. Tadina kuring nolak pangajak eta kolot. Cek pangrasa kuring mah moal rek balik deui. Kuring geus betah cicing jeung Lestari. Ngan ku elmuna eta saurang kolot, kuring ditungtun. Sanggeus kitu eta kolot teh ngiles teu pupuguh. Kuring langsung sadar tina kapaehan. Sanggeus kuring sadar tina kapaehan, akhirna kuring pulih deui. Nya salila kuring kapaehan teh, kuring ngalaman cicing di hiji tempat jeung salah saurang awewe anu ngaranna Lestari.